Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Guaran katilu nyaeta lakon sasaka saking Prabu Siliwangi. Tabepun pun peralun kelaresan ieu. Lingkup wilayah nanyata di wilayah Cianjur. Kelaresan bare-bare orang di Cianjur nuju ka musibah. Sakantenan kula ngucapkeun mudah-mudahan ieu entos ngantunkeun teu katampi kun Maha Kuasa sampurna mulihna mulih ka jati mulang kasal kaping kalih para keluarga muga kaing karahayuan kaing pertolongan ridha Allah Subhanahu wa taala amin. Sasaka saking Prabu Siliwangi ieu sanes sekolah nyahoanan mung ngaduikeun we ieu sakedik seurna aya kecap ti karuhun kula ngeunaan lalakon ieu. Aya babaraha tahapan yang Prabu Siliwangi ieu komo nu pantun mah langkung natrat mung ieu mah mungguhing catur ti karuhun kula ti kolot kula aya nu pokok aya dua. Nu awal nyatana samemeh Pandawa ngadeg ieu yang Prabu tos ngadeg keperbuan ya tadi mulai eta kaping kalih mungkin deui timbul ngalakon Prabu Siliwangi nu katugasan ku para dewa kangge ngamumule pare nyebarkeun pare ganti bibit kadaharan salam dunya ieu. Janten aya dua tahapan secara garis besar mah. Salaresna dina masa-masa Pandawa ieu kalungguhan kasepuhan yang Prabu Siliwangi tos aya. Kula pernah ditanya ku kolot kaula, kolot mana Pandawa jeung Prabu Siliwangi? Kula ngajawab kolot Pandawa ieu ternyata henteu tepat. Jadi waktu ieu yang Prabu Siliwangi yang ditunjuk janten ibarat nama penasehat mung teu ngadeg kerajaan ieu mung ngadeg tanah perdikan, tanah kehiyangan, tanah kebataraan gelarna Prabu sanes Prabu upami Prabu ieu gelar ibarat raja tiasa dikudeta. Upami Prabu ieu gelar khusus tos lulus atikan didikan diuji lulus dilantik janten Prabu. Kenging atikan didikan diuji lulus jantan Batara, kenging atikan didikan diuji lulus jantan wali, kenging atikan didikan diuji lulus jantan nabi misalnya. Ieu pengetahuan khusus ti nu Maha Kuasa ti Allah Subhanahu wa taala jalur keperbuan. Samalah Pandawa oge teu ngagam jalur ieu da ieu mah. Pandawa mah jalur karatuan biasa, jalur kaprabuan, sanes keperbuan. Mungkin terus zaman Pandawa di Amarta ieu sering pisan Pandawa nampi bantuan ti yang Prabu Siliwangi berupa nasihat berupa pusaka ieu seueur nampi ti yang Prabu Siliwangi. Seueur ditampi ti yang Prabu Siliwangi. Kami digaris secara sasaka pegunungan teratnya ti kota ti alas kadewataan ka alas Amurtani ka kota Tandingan ka alas Karanggan ngidul di ka mana ka wilayah Gunung Padang nyata Gunung Padang ieu minangka sasaka kayangan yang Prabu Siliwangi engkina dilungsurun ka yang Surya Padang anu nyepeng kalungguhan di dieu jantan penasehat jantan pencerah ka umat. Jadi di tatar kulon datar Sunda eta seseurna ngadegna kahiyangan atanapi ka bataran atapi ka perbuan. Jadi jarang negara-negara nu ageung kerajaan nu ageung ieu seueur keneh pileuweungan acan kabuka seurna sasaka-sasaka.
tawit zaman Rama Adam misalnya Gunung Gede ieu sasaka Rama Adam. Jadi sanes lalakon dipetok ku Kresna nyandak jimat Kajayaan Negara nyaeta pare ti Sinawungkul ieu Pandawa oge aya selap-selip lalakon anu teu kabuka secara umum ieu kula terangna secara kekeluargaan wae. Ari nu diantawisna di Pedar di sasaka ieu yang perbu nyata teh pun perluun sanesna langkungan nyata cacarakan anu caraka data saula pada jayanya mangga batanga cacarakan sareng hurufna ieu kaping kali imbangan teh cacarakan nyata tangga nada kumangkoko disapunakeun janten da ni nanti lada ini nagan janten nadana hiji sampai 5 diulang ke hiji deui disebut tangga nada pentatonis nyambung ka dieu nyata dina bidang laras salendro elog degung madenda sareng sanesna perang-perang laras aya ge laras buhun aya di wilayah Kanekes panginten laras ieu. Selain eta nya aya pedaran di bidang kalender, di bidang perhitungan poe tahun nyatana tahun bulan, tahun panon poe sareng tahun bentang. Tahun bulan atanapi candrakala, tahun panon poe atanapi suryakala, tahun bentang disebut suryakala. Umum wilayah nu ieu mah nu piramida kieu mah sae kangge pengamatan kangge ningali nungetkeun perubahan panon poe sareng bulan oge bentang. Kalina teh eta waktu sarita panginten ieu teh tembongnya kahyangan Surya Padang ieu waktu sarita panginten tembong mun aya mah gaib anu katingali cuma sasaka aya berupa batu-batuan tonggak batu serang sajabina itu diantawisna pedaran ajaran-ajaran ti kahyangan yang Prabu Siliwangi. Harti Padang eta caang artinya jadi papadang ke anak incu jadi tetengar supaya terang supaya caang deui ka alam kiwari masih katinggal alhamdulillah aya buktosna mung pokok-pokokna mah ngeunaan pokok ajaran purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasan non purwa jeung daksina nyaeta disebut alam Padang poe panjang negara Tunjung Sampurna. Asal tidinya balik sarua kadinya alam Padang nyata gunung tanpa tutupan, gunung tanpa anginan, sagara tanpa banyu nyata segara tanpa ombak disebut alam kudratullah teh alam kasempurnaan panginten tah ieu pengeling-eling awit zaman kapungkur ieu bahasa alam Padang ieu bahasa ti turun ti Yang Prabu Siliwangi temuka zaman kiwari jadi Gunung Padang teh eta hartina pokona mangingetkeun jadi ulah taya pun ulah maeran ulah Gusti kanu kayu kanu batu jadi intinya mah kudu eling ka alam awal sareng alam akhir taya pun peralun ngan kina disamper ti ajaran ti Sumedang Isun medal, insun madangan disebut Sumedang. Kaula medal, kaula lahir, kaula nyangan nyata nyangan ieu. Nyangan ke anak incu nyata ku cara keseimbangan. Adat buhun nanti para karun sunah dipake. Adat syariat ti Kanjeng Gusti Muhammad Rasul nyata sami dianggo ieu disebut napak karena jalan sara sareng jalan sari. Diantawisna ajaran kasemedangan, ajaran kaseimbangan. Teu kedah sadaya nanya pengajaran ieu teu kedah.
margi agamanya bebas milih agama non agama itu percantannya manggangan dan antara anak incuk kudu aya nu ngajalankeun supados negara atau napi terah Kasundaan atau napi wongkon Kasundaan itu tetap stabil. Komitik itu bakal poek, bakal loba saling salahkeun moal aya istilah Mitra Tunggal Ika atau Bhinneka Tunggal Ika Mitra Kasata moal aya.